Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Dimas Muhammad Farij. Abdi di dieu bade ngumbara perkawis kagorengan barudak di zaman ayeuna. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puja sinareng puji kehadirat Allah Ilahi Robbi anu masihan ka arurang kasampatan sareng masihan ka arurang kasehatan anu kedah diangge ku arurang kana kahadean. Sapertos anu ku urang tiasa diperhatoskeun di zaman ayeuna, kahirupan barudak rumaja atos ngawitan robah. Seueur waktu anu kasakedahna dilebetkeun ku hal anu ngandung kahadean, malah dilebetkeun kanu hal kaawonan. Di antara waktu bubar sakola anu kedahna uih ka bumi, malah diangge ameng, diangge momotoran, sareng diangge waktu anu teu mangfaatna kanggo kahadean. Sareng anu leuwih parahna deui malah aya anu bobogohan. Sanes teu kenging bobogohan, tapi da ari saumuran arurang bobogohan ge sawajana wae, bisa ngan saukur mung nyemangatan. Tong dugikeun ka ameng wae duaan dangewa katingalna. Kumaha upami hubunganna pegat? Upami aya anu hal teu dikahoyong malah kajadian, saha anu bakal riweuh? Nyaeta ngisinkeun kalolot arurang sorangan. Kacindekan nu tiasa diambil nyaeta arurang ulah nepi ka bawah ku zaman ayeuna nu sifatna goreng. Rupina cekap sakitu anu tiasa simkuring dipikahatur. Hapunten saupamina seueur kalepatan dina basa atanapi aya nu kagores manahna ka ucapan simkuring. Sareng hampunten ibu di bumi abdi nya di dieu bilih ka suarana bilih ka kaganggu. Hapunten pisan ibu. Sareng abdi bade ngadugikeun ieu teh ngan saukur ngaharep mugia para rumaja di Indonesia leuwih hade. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.